Cek si Alek nanya ka si Udin, Din boga anak sabaraha? Aing mah anak mau 12. Aing rumah tangga 13 tahun, anak 12 aing lek. Wih loba amat. Ari kitu teu di KB bikang dia. Temempan. Pernah disuntik ku bidan 3 bulan, reuneuh bae. Atuh dipikir-pikir ku aing atuh mentor reuneuh bae bidan maleutik suntikanana. Ari deung mah gede jarum coklat pan. Atuh diganti ulah disuntik ke dipel, pernah dipel ge pugu reuneuh bae temempan. Atuh teu deuk reuneuh kumaha ari pel mah karake nyampe ti koro, ari anrok mah geus nyampe tuur. Geus nasib aing meureun lah loba anakna. Tapi bobogohan budak ayeuna taca nikah manggilna geus ayah bunda. Waduh, abi umi pret dia. Nu paling henek eta aya kelas 5 SD bobogohan neng, kelas 5 SD bobogohan manggilna ayah bunda. Ceka bogoh nu lalaki, budak kesini kau sayang. Ada apa ayah? Mungkin seminggu ini ayah nggak bakalan ketemu sama bunda. Emangnya kenapa ayah? Soalnya ayah mau disunat. Eta video callan 3 jam jeung kabogoh teu karasa. Naon ditanyakeun, kamu udah makan belum bebek meureun tah mah. Udah sayuti meureunnya. Iya beb, kamu jangan lupa makan, nanti kalau kamu telat makan nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku? Lebay mama mau nyaho sekolot. Ikan cara mah hareupeun budak ngora di saparo bah, daripada ngalalamun bae galau. Lanjut yuk. Datang dohor, beb kamu udah sholat belum? Udah, ini lagi rakaat kedua, tambah polongo. Aneh banyak. Mulus beteng gek datang ke WC masih video callan. Beb ini kamu lagi di mana sih sebetulnya, ini kok ngebeten-beten ini? Cek lalakina modal, modal. Gak percaya tuh. Salatullah salamullah dihandap baik. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu anu ngajawab salam kompak, mudah-mudahan boga minantu orang kaya. Pohara matre bae. Ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada lulus doangna keur mikiran hutang. Aya nu boga hutang bagus lah. Lamun boga hutang berarti aya keneh nu percaya.
karena jalema teu boga hutang aya dua kemungkinan Pak. Hiji memang geus cukup hirupna, anu kadua eueuh nu percaya. Apunten tukang son basna leutikeun Mang. Bas leutikeun Mang hampura. Bas leutikeun Mang. Mana tukang operator? Basna leutikeun Mang. Bas leutikeun. Treble turun saeutik Mang hampura. Treble turun saeutik terus middle turun Mang. Tos. Middle turun. Tos adem sakieu. Nuhun tukang salonnya. Mudah-mudahan tukang salon panjang umur. Engke urang mah geus paeh tinggal manehna besorangan. Rek saha nu nyewa salon bobongkong. Mudah-mudahan tukang salon asup ka surga jeung salon-salona lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi jama'ana fi hadhil walimah. Wallaha nas'alu ayaj'ala hadhil walimata walimatal mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayatullah. Al hadis al makna wallahu a'lam. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring dihormati. Mudah-mudahan ditambih-tambih kamanfaatan kabarokahan ilmuna ku Gusti Allah. Amin. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru, ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedak ti sadayana para alimil ulama anu jembar ku pangabisa. Mipit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti. Ku kituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna. Teristimewa kasadayana para kasepuhan tokoh dan pemuka agama.
sok sanaos tadi sebatan nami hiji-hijina karena sim kuring tacan kenal nami hiji-hijina. Insyaallah tengurangi karena rasa hormat sarang takdim kasadayana. Doakeun kiai ustad sing diparanjangkeun umurna, dipasihan sehat walafiat anu sampurna, dijembarkeun milik sinareng rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya aya nu neruskeun kana perjuanganana. Nungtun urang ngoboran urang ngajaran urang ngajayak urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna. Ya Rabbal ya Rabbal. Bu aduh di sawah aya belut ya. Kunaon Ustad Kiai kudu didoakeun panjang umur karena hararese neangan gantina teh. Camat malamun maot saminggu ge aya gantina bah. Lurah tacan eureun jadi lurah nanu hayangeun jadi lurah geus ngantri. Bener apa bener? Tapi lamun kiai teu aya umur 5 tahun 10 tahun 15 tahun geh can puguh aya gantina. Kusabab sakitu doakeun para santri anu keur nimba ilmu di pondok pesantren, pertama sing sabar amin, hasil ilmuna amin ya Rabbal. Kunaon santri kudu didoakeun hasil ilmuna heh dulur ngaji eta hese ulah disaruakeun jeung sakola. Bahasa Inggris mah gampang, open buka door pintu hese dibuka, open the door hese dibuka, gedor-gedor hese. Hayang bisa bahasa Arab mah komo kabaca kitab timulai ngaji amil jurumiyah matan bina nasrib ngelal sampai kangelel hese. Makana doakeun para santri sing sabar sing hasil ilmuna amin ya Rabbal. Aparat pejabat pemerintah setempat teka kantun, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili anu kurang di Pikayungyun, teristimewa Sohibil Hajah kersana Bapak Haji Anang beserta istri beserta kedua mempelai anu gaduh panuhun, ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudi santriyin santriat anu caralik di payun. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadikeun sabab rahmat Allah turun amin. Ih ngahep-hep bae. Mudah-mudahan kumpul urang jadi sabab rahmat Allah turun. Urang kabehan hasil ngaji berkah ngaji menang topek hidayah supaya kana ngaji tambah tekun, kana salat tambah tekun, kana ibadah tambah tekun, hirup bermasyarakat tambah rukun ya Rabbal. Kunaon kaula ngajak rukun sakedeung deui dijalankan geus loba baleho, geus loba foto dina tangkal kayu. Cirining sakedeung deui pamil, ulah sampai gara-gara pemilu masyarakat berpecah belah acak-acakan henteu bersat. Anu menang ulah gede hul, anu eleh ulah gugurut tu. Karena di alam dunia mah kabeh ge ngan saukur paakuak, nu ieu nu itu boga Allah anu mahasat. Sanajan pimpinan nu ieu nu itu ari ibu jeung bapak teu usaha mah tetep bae hirupna doangkit. Jalan ge ka ditu mabah loba keneh nu masih bat, boro-boro mikiran meuli sapat, uyuhan sakitu ge masih bisa keneh nyat.
bari jeung awak cageran henteu nyerihun. Alah asal nyangkol bela. Makana melalui pengawasan ieu abdi nitip ngajak ka urang Ciririgi, yu urang kabehan kudu ngahij sanggeus ngahiji ulah poho kudu daek ngaj deketan para ustad para kia, lamun hirup telok ngaji alamat bakal rug. Ieu alam dunia geus lain deui rarasaan deket ka hareup jauh kabur. Makana cek budak sakola mah ayeuna zaman era globalisa sakudung deui loba jalma anu hayang perebut kor geus menang korsi mudah-mudahan ulah korup hayang geura kabeuli mobil mer geus kabeuli mobil Mercy mah ka dieu ka ditu make jas make sapatu make das rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar geh jeung taras. Karena sholat jeung ngaji mah nyararis masjid gede wanci subuh eueuh nungus capek aing nama mama ngeunaheun tinggal susah sisi doang. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah zat anu maha ghafur, anu maha ngatur, anu maha luhur, anu nikmatna moal bisa diukur. Kusabab sakitu urang kabehan kudu berusaha jadi jalma anu pinter bersyuk ulah jadi jalma anu kufur. Nikmat ti Gusti Allah, titipan ti Gusti Allah, harta jabatan ilmu ulah dipake takab supaya urang kabehan salamet di alam kub. Sepulungan ujung nabe bunya lalaunan bela. Salawat salam pamugia salila nadawam dilimpah curahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad. Berkah silaturahmi urang diwasilahan ku Bapak Haji Anang ayeuna mudah-mudahan urang kabehan engke jaga di akhirat di poe kiamat dikumpulkeun siga kieu amin, dibungkutkeun jeung para kiai amin, ngabring di bawah bendera Kangjeng Nabi anu bakal berhak menang syafaat di junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Eta ibu tujuan ngahadiran kiai jamaah maaf ieu lah kieu mah lain ngaji-ngaji amat bah doa ngalalauk digogo ieu mah anu menang nu cangker doang nu cabul mah moal menang bener teu mah. Ari eta mah ngaji mingguan bulanan di majlis taklim aya judulan rukun wudu rukun salat eta mah ibarat ngalalauk di tawu saat ngoletrak benang bunturna benang tututna benang komo bayong nama benang alhamdulillah. Geus ari ngaji kieu mah itung-itung urang nyieun wasilah supaya urang dihampura dos disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf ieu mah komo model ieu bah yo ngajina marajin yo tapi ngajina barhobe asal bubar be poho kabeh. Bener bu nu kieu mah yo rame ngajina tapi tilok mireungeuh di majlis taklim ge kiai mah ngocoblak muka kitab maca kitab di luar mah metis jambu pan heunek eta ya oh di lembur kula tapi lamun dibawa ka dieu loba baturan doangna. Inti nama urang hayang disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kula sering ngomong di mamana ngomong kieu maaf ibu bapak sagede urang mah butuh kana sapaat Nabi bener teu bah. Andai pun kita nanti masuk ke dalam surga itu bukan karena amal ibadah kita tapi karena rahmat Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi
lamun lain karena syafaat Nabi jajauheun bah ibadah urang ngasupkeun kana surga. Lamun lain karena syafaat Nabi jajauheun salat urang bu nya ngasupkeun kana surga. Bener teu Bu? Karena maaf urang mah awakna doang anu salat hatena mah gentayangan. Bener? Buktina marek salat asar leungit duit 10.000. Lah aing mending salat heula lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mana eta duitnya? Waladolin dicokot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar dicokot ku anak itunya. Sami Allahu liman hamidah panta di Madinah meja eta. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la poe minggu manu hajat 5an ieu. Allahu Akbar at-tahiyatul kamana eta duitnya. Pas pelebah ieu karak kapanggih mah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Ih aing karak inget horeng duit 10.000 teh aku aing pake mayar hutang kasih solihin. Untung nyebut solihin kapanggih ta duitnya. Kira-kira eta salat model kitu pantes tah henteu ngasupkeun kana surga. Jajauheun lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk supaya berkah hajat Abah Haji Bapak Haji Anang urang sholawat heula nariyah sabalikan. Ayo bareng. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Mudah-mudahan kumpul urang di sinaran ku sinarna ku cahayana Kanjeng Rasul. Ieu hajat barokah ya Rabbal. Bu can ngopi kitu. Gusti Allah ngadamel hiji malaikat anu tukang nganterkeun bacaan sholawat urang ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Satu kali kita bersolawat dianterkeun ku eta malaikat Muhammad urang ciririgi hatur salam ka anjeun. 2 kali bersolawat berarti 2 kali hatur salam ka Kangjeng Nabi. Mun sapoe saputing maca solawat 100 kali berarti 100 kali urang hatur salam ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Secara logika semakin banyak kita hatur salam ke Nabi, nama urang ibu ngaran urang bakal dikenal ku Kangjeng Nabi. Amin. Ketika datang poe kiamat kumpul di alam mahsyar, Kangjeng Nabi bakal neangan ngagerokeun jalma-jalma anu dikenal ku Kangjeng Nabi. Inna aulan nasibi yaumal kiamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Di awal ngaji panganten kula ngajak ka ibu-ibu lobakeun maca sholawat. Nangtungnya saya ngomong pendek eta.
Jangan panggil aku anak kecil paman. Leutik-leutik ya anak tilu ieu kikieuan ge teuing teu ge sabodo amat. Urang kudu ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Kula boga cerita biasa bes melotot Ibu Naseh Nawawi ngarana Ibu Jubaidah. Aya di dia Jubaidah. Mimin aya, Munah, Rodiah, Icot Jaya. Ih, aya bae di mamana he. Ibu Naseh Nawawi ngarana Ibu Jubaidah, bapana Ki Umar. Nurek diomongkeun kieu, makana ibu kudu fokus ngajina, Bu. Euy. Eta Ibu Jubaidah hayang boga anak sesoleh Syekh Nawawi bukan perkara mudah. Keur hamilna Ibu Jubaidah loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ngurusan anakna, ngurusan Syekh Nawawi, Ibu Jubaidah ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika Syekh Nawawi keur mondok, keur masantren, Ibu Jubaidah tilok eureun-eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kira-kira ibu keur hamil loba maca sholawat apa loba ngagosip? Euy. Keur hamil loba maca sholawat apa loba ngagosip? Ieu mah sungutna kuota berbicarana loba manehna maka naon bae pake kaomong tas ondangan be ngalutiluan he daharna angeun terong doangnya. Dahar ngeunah tendana gorengnya. Laju tenda bagus pangantena kurang muncarnya. Aya be diomongkeun. Pangantena muncar isalakina kolot. Ieu si ieu yo. Hayang be ngomong keureunuh ge. Tatangga kongkorongna gede ge hayang be ngomong. Heuh boga kongkorong teu waragang di heuh. Kongkorong ditempokeun ka batur dibikeun mah henteu. Aya di dieu. Bosen aing aya bae. Heuh teu waragang make kongkorong 3 tingkat di dieu terus nyambai ka dieu. Ulah sok lebay make kongkorong panjang-panjang pake ondangan lain kuna naon bisi nyangkol hulu tongkol doang parasmanan. Cek baturna teh he pangrasa aing gagandul mah emas pan dia mah. Eta pan aya bae nu ngomong matehnya, euy teh aya aya nu ngomong mah kieu teh dulu ge kongkorong nama gede eta hutang nama sabeuheung eta. Ari ceuk ulah marek naon openan jingnya hutang batur. Emas batur milu mayaran moal. Lamun kumpulkan lobaan cek nu kadua teh, heuy ulah salah gede ge Singapura tamah. Rek Singapura rek emas asli emas batur kepo tah hirup. Cek nu katilu teh lah bagus ge emasna doang jelema nama hawuk eta deui. Sadisnya cek nu kaopat teh lah 50 gram ieu aing ge kabeli mun boga duit mah atuh sasaha ge. Hayang be tang ngomongnya. Bu. Ngajina lalaunan bebahnya. Hampura di lembur kula mah lamun ngaji teu bari nyengir sok balalik pugu mah. Kembali ke Ibu Jubaidah. Bu, Ibu Jubaidah selalu ngalobakeun maca sholawat. Ketika kita konsisten istiqomah dalam satu perbuatan yang dianggap bagus, banyak cobaan. Bener apa bener? Model bapak karake daek sasamping sholat dohor ka masjid aya benu ngomong paingan halodo. Sabar ngarana ge cobaan. Lamun kurang-kurang kuat mah pundung eta. Benar apa benar? Karake batur daek adan
pada ngaharuan embe adan cenah. Pundung batur tenang bae bah coba Ibu Jubaidah ge istiqomah baca sholawat menang cobaan. Ibu hayangnya cobaanana kamu nanya tuh budak kritik lah i pagawean budak kritik kiwari kos gitu eta bah atuh kula rek ceramah ka daerah Bayah Cilograng lah kan sinyal eueuh bah GPS mati apaksa kula nanya ka budak kritik ceng ari jalan ka Cilograng nu mana kamu nanya goblok dah budak kiai beak di prank ku dia heh lain kunanon ya bisi dia paeh kayak ditanya ku malaikat marrabuka saha pangeran dia kamu nanya tambah dilejag ku malaikat ira ngajina ieu cungat cengir bae Ibu Jubaidah dicoba coba anak teu tanggung-tanggung ketika keur ngeusikan ibu terang ngeusikan ieu naon ngeusikan eta ketika keur ngeusikan bah dicoba Ibu Jubaidah eta beas saboboko ngadadak jadi emas jadi intan mutiara ngadenge emas becuring hak celina ieu mah bener bah ieu mah wajah-wajah emas ieu mah makana dengekeun ku kakak lamun pamajikan rada panas ulah waka dibawa ka puskesmas bawana ka toko emas engke ge buring khas cocok teteh elah kahayangna eta beasa boboko berubah jadi emas kumaha cek Ibu Jubaidah Gusti abdi mah lain hayang emas lain hayang intan mutiara abdi mah hayang ge boga anak soleh saketika eta beas jadi eta emas jadi beas deui hebat teu kira-kira kalau kasus yang sama ka urang Ciririgi kira-kira kumaha eta emas baik itu anak mah geblegelos ieu bahlah ieu kahebatan baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad amin ya Allah ya Rabbal lanjut ibu lanjut ampura ieu suarana bah serak unggal poe unggal peuting nyekelan mik bae ari mik aing tilak dicakal-cakal Pak nya ampura suarana ngaheos serak makana ka tukang sound system ge basna kecilin terus desisnya dikit bang efeknya dikit aja bang desis jangan pakai desis bang efekna leutikeun mang hampura tukang salon ya digawekeun bae nya desisna leutikeun mang efekna leutikeun leutik bae efekna supaya adem tah adem teu mak adem di kehujanan meureun ge hadirin hadirat muslimin muslimat samemeh dilanjut mungkin aya nu tanda tanya kula dipanggil Ki Serut disangkana aing tukang ragaji meureun Serut eta bah lain julukan lain kiai lain julukan ki sama kayak orang-orang lain ieu mah Serut eta ngaran kampung abdi Kampung Serut Desa Pangawinan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang oh jadi orang biasa jarang panggil nama itu aja yang ceramah Ki Serut padahal kampung ari ngaran mah Samani sedang sakitu mah nya oh sedang lah nungguan di alam hararese lah abdi berangkat tadi 3:30 nyampe ka dieu jam 8 lumayan 4 jam tapi sacape-capena barang dongkap ka dieu ya Allah capek kaubaran ternyata urang Ciririgi mah galulis saparo komo di dieu loba parawan alhamdulillah kalau boleh terus terang Pak Haji abdi mah lamun caramah deukeut parawan sok sesek napas kunaon sesek napas karena separuh napasku ada di kamu sayang belum gandeng aing keur modus ya hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah kita berbicara tentang nikah
ta eta batuk ngaranna. Nikah dipandang ku agama sesuatu perkara yang besar. Disebut gede ieu nikah lain ku pedah pestana kudu mewah. Kunaon nikah disebut gede? Apakah hidangannya harus enak? Bukan. Kunaon nikah dianggap gede? Apakah mas kawina kudu gede? Lain. Mas kawin mah komo-komo gede leutik geh sah bae. Komo-komo kontan sanajan dihutang geh sah bae ari tegableg ka isin mah. Nu mantak ieu nikah di perkara disebut perkara gede, catet ku kabehan. Hiji, nikah bisa ngahalalkeun kana perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Anu tadina pacekel-cekeleungeun samemeh nikah, sanggeus nikah mah halal alhamdulillah. Batuk deui. Anu tadina ngobrol paduduaan di handapun tangkal cau, samemeh nikah eta haram, setelah nikah mah jadi halal alhamdulillah. Euy bu, apalagi ngabandungan bobogohan budak ayeuna parah bahnya, bener teu bah? Baheula mah urang bobogohan paling banter ge ngirim surat, bener teu bah? Anu suratna warna pink, anu aya gambar manukan TA2, oh jadul menyengir lah. Anu tengahna aya gambar lopean, anu nyieun kata-katana ge budak kiwari mah moal bisaeun hese eta. Baheula ge kula lamun nyuratan ka bogoh, kongkon ka batur. Hese ih, salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang, gitu nya. Udah jadul menyengir lah. Terus kahanda paragraf kedua, 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas, gitu banyak. Terus pindah ke handap burung irian burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Aya nu panghandapan satu kata tapi amna loba sakitu-kituna bobogohan baheula ngirim surat, bener teu bah? Tapi bobogohan budak ayeuna taca nikah manggilna geus ayah bunda, waduh, abi umi pret dia. Nu paling henek eta aya kelas 5 SD bobogohan neng, kelas 5 SD bobogohan manggilna ayah bunda. Bu, ceka bogoh nu lalaki, budak kesini kau sayang. Ada apa ayah? Mungkin seminggu ini ayah nggak bakalan ketemu sama bunda. Emangnya kenapa ayah? Soalnya ayah mau disunat. Atuh kelas 5 SD lah. Keur bobogohan memanggil ayah bunda abi umi barang geus kawin beko mong geus menang 3 tahun mah. Bapak dia, emak dia, lin. Aya di manehna, aya di dia. Aya lu lebih parah mah didinya jeung di dieu. Aya tadi dieu ge. Kadadaikeun tetangga kula ka haji ngomong kieu, "Heuy, didinya geus dahar." Lamun didinya hayang dahar ye, geus masak menang di dieu. Didinya mah ngeunaheun dahar be di dieu mah capek. Ari kitu didinya di dieu jadi batasna kali Ciujung kitunya. Bobogohan zaman ayeuna geus lebay bah. Komo ayeuna maloba HP setan gepeng. Euy, setan di imah eta boga Quran sabaraha? Hiji, bari jeung poho di mana boa nyimpenna. Ayat ustad ge, teh nginjem Quran kayak di mananya? Tapi HP mah boga genep, bener teu ya? Bapak kolotna boga HP, mak kolotna boga HP, eta saduana ge boga grup WA. Bapak kolotna grup WA na Rocky rombongan aki-aki. Iya kan ulah ngomong, Ustad aing mah alhamdulillah boga anak parawan ge di kamar bae telo kaluar teu nyahoeun. Kudu video callan jeung ka bogoh lin.
Imas euy Depi video callan kah Abah mamual nyaholah eta video callan 3 jam jeung kabogoh teu karasa naon ditanyakeun kamu udah makan belum bebek meureun mah udah sayuti meureunnya iya beb kamu jangan lupa makan nanti kalau kamu telat makan nanti kamu sakit kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku lebay mama mau nyaho sekolot ikan cara mah hareupeun budak ora di saparo bah daripada ngalalamun bae galau lanjut yuk datang dohor beb kamu udah sholat belum udah ini lagi rakaat kedua tambah polongo ih aneh banyak mulus betung gek datang ke WC masih video callan beb ini kamu lagi di mana sih sebetulnya ini kok ngebeten-beten ini cek lalakina modal gak percaya tuh ikan aurat kah video callan dada ngablak rambut katempong ngobrol 3 jam disangka teu dosa makana bajar ketika rek akad nikah dianjurkeun kudu maca 2 kalimat sahadat bener teh neng euy didoakeun ku ustadznya mudah-mudahan ieu boga salakina sukses setia aminan teh anak saha ieu mudah-mudahan boga salakina setia amin hayangnya ho tipe suami setia santri lah santri mas setia orang lain juga diajak ke surga apalagi kamu anjay lamun lain santri teangan neng satpam setia eta perumahan juga dia jaga apalagi kamu selain satpam dengekeun abah cicing belani kereng iya megahan iya lamun hayang nyaho kana tipe suami setia teangan pamuda anu nganjangna sok mawa motor butut bari ngebul teh dijamin setia tamah kunaon pamuda nu sok mawa motor butut ngebul eta setia karena dia punya prinsip yang rusak itu bukan diganti tapi diperbaiki mama mau nyaho colong bae urusan kami jeung nu ngora ieu mah lanjut. Jadi wajar ketika rek nikah dianjurkeun maca 2 kalimat sahadat wali nage wali kedua orang tuana kudu ngucapkeun 2 kalimat sahadat karena urang rumasa loba dayus loba dosa mahuwa dayus naon anu ngaran dayus orang tua yang menyaksikan dosa anak mungkarat anak adem bae jojong bae eta ngaranna dayus naudzubillahi min Bu masih kuat yuk sampai jam berapa hayangna sampai jam 3 Bu urang ciririgi mah kabehan ge tukang ngabohong satu ngomong ngaji sohor bae di lembur kula mah aya karah ge kieu manehna boga embe ih eta tetangga kula boga embe leutik kesrek deui leungit eta 7 RT diubek asar tinggalin maghrib henteu isya tinggalin salat neangan embe kesrek leutik hiji tapi anak parawan jam 11 peuting can balik-balik adem bae berarti eta anak parawana hargana eleh kumbe kesrek makana sanggeusna memeh nikah teh kan bah sok ngucapkeun 2 kalimat sahadat insya hiji takarak deh lanjut jadi kenapa nikah dianggap gede karena bisa ngahalalkeun karena perkara anu tadina diharamkeun ku Gusti Allah alhamdulillah. Yang kedua kenapa nikah dianggap perkara gede catat saudara
setelah aya akad pernikahan berarti membangun bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga bisa disebut keluarga. Sedangkan keluarga itu adalah skala terkecil dalam negara. Bener tebah? Lamun tingkat keluarga na bagus, rapi, tingkat RT bakal rapi. Kalau tingkat RT rapi, tingkat desa bakal bagus. Kalau tingkat desa bagus, rapi, rukun, tingkat kecamatan bakal rukun. Alhamdulillah. Artinya ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ulah sok ngopenan rumah tangga batur, mending openan rumah tangga sorangan. Setuju ibu? Ulah sok ngopenan rumah tangga bat, mending hadean rumah tangga sorang. Komo kagorengan salaki kagorengan pamajikan ulah sampai diumbar-umbar di media sosial. Ieu mah pas ya jeung salaki dijieun status. Ari panganten mah statusna ge keren keneh, meunang bae 3 poe nyeun status mena suami idaman. 3 poe kawin ge. Kayak menang sabulan bersama pak suami. Engke geus menang besa tahun gas beak. Komo geus 2 tahun mas salaki ngaringkuk bae. Beda-beda. Nitip kakabehan ieu najan bari cungar cengir ge ieu ngaji kula percaya urang dieu mah baru ki ngaji. Amin ya robbal. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri baju suami, suami baju istri. Artinya baju sifatnya pertama, baju itu jadi kebanggaan. Apapun yang kita pakai menjadi kebanggaan. Salaki urang kudu jadi kebanggaan urang. Alhamdulillah. Lanjut ibu. Pandang nulis gitu. Anu kadua baju eta sifatna menutupi. Artinya apa? Kagorengan salaki berusaha kudu ditutupan ku pamajikan. Amin. Kagorengan pamajikan sarua kudu ditutupan ku salaki. Ulah sok siling goreng. Rek nanya ka ibu, aya salaki anu sok ngagorengkeun pamajikan? Loba. Salaki na milu ngaji ka dieu. Ngilu. Aya deui pamajikan nu sok ngagorengkeun salaki ka? Loba. Eta pamajikan ngagorengkeun salaki teh lamun kumpul di pos ronda teh salaki dia mapan karak balik lin ti Jakarta. Kumane malna lah ti Jakarta ge leumpang jelema balik jelema. Hari kitu hayang balik naon kitu salakina. Ngagorengkeun bae. Ieu ge sok aya ye lalaki ge ngagorengkeun pamajikan. Di pos ronda ngobrol jeung pada batur na hepan dia di pos ronda bahesna aing keur galau. Galau kunaon aing mata kabeneran boga salaki boga pamajikan kajeblug cerewet jasa. Eta mah pamajikan aing lamun teu pasea besa poe sariawan manehna mah. Tunggal poe yang pasea bae najan eueuh aing ngejing bebek ke jadi pasea. Cek baturna teh kan gara-gara curhat tentang rumah tangga sebetulna ulah kagorengan di rumah tangga ulah sok diomongkeun ka batur. Bener teu Bu? Ieu mah cek baturna teh heuy atuh ubaran. Ubaran ka mana? Ka kiai. 11 kiai temempan. Carewet bae. He atuh jujur atuh jajal ge jajal. Ubaran ka dukun. Wah ka dukun mancan aing. Lah rek ngubaran pamajikan lah ja cerewet jasa. Ka dukun berangkat. Ku dukun dibere jimat kulit maung mah. Cek dukun ieu kulit maung engke tunda dihandapun bantal pamajikan lamun keur hees. Engke insyaallah hudang cager. Barang hudang lain cager kalah ngagerem doang maung. Artinya apa? Saling melengkapi kekurangan istri dilengkapi ku suami, kekurangan suami dilengkapi ku istri. Artinya apa? Di dunia ini tidak yang sempurna kecuali rokok sampurna. Bener tak?
nu sampurna. Justru dengan pernikahan urang bakal saling melengkapi. Amin ya robbal ya supaya keseluruhan urang ngomongkeun rukun. Siap ibu? Bu pancekolot ya, mudah-mudahan repok. Bahasa repok cekeusik. Repok aya. Ibunya kana repok. Repok motor eta motor repok tamah. Oh repot tamanya. Repok eta repok. Kitu lamun pamajikan rep salaki karak ngomong pok. Tuh karak ka hati meureun mbahnya. Lamun salaki rep cicing karak pamajikan pok. Lamun pok-pok pasea. Jadi repok-repok teh nu hiji cicing nu hiji ngomong aman nya. Lamun pacicing-cicing atuh pahewan di mal bener deui. Lamun kabeh ngomong dordar bae amun ieu mun pasea ngalawan ieu moal meunang ka. Urang mau ngomong ge 5 madia kejo geus asak 5 doang nanyana. Ditembal ku ieu mah atuh kira-kira wayah kieu nya keneh kejo ka kaman secara rapi anak ciri ngacamprang ka mamana. Laju ujungna teh ngomong kieu atuh engke ge lamun geus asak ku kami sanggup digerokeun. Kolot-kolot ngobrolonan be. Pan kapaksa salaki lapar malapar be meureunnya kaburi imah dinya ke gagang pacul. Jam 10 asak sangu digerokun ku pamajikan. Hei pancina ku meneh hayang dahar geus asak yeuh. Salaki teu loba omong lah lapar ieu meureunnya asup ka dapur nyiuk sangu karake nyekel lauk. Ulah loba-loba agehan anak ngan genep ngagoreng lagi agehan anak beak salaki digentakan bae. Munasabah di pamarayan dicekeusik bah eta lolobana rangda. Berarti surpai membuktikan lolobana nu pangheulaan paeh teh salaki. Ari beak pan batur digentakan bae tekanan batin meureun. Jadi kudu repok nu hiji rep nu hiji pok ya. Urang ngaji secara global insyaallah manfaatna lain ka keluarga doang lain ka panganten doang tapi kakabehan insya ngajina ngaji diri. Sok di lembur kulama sok aya bahasa ngaji diri teh kos kieu bah ieu wa fi anfusikum afala tubsirun. Aduh menang maksakeun mak sakitu ge. Dina diri urang loba anu bisa diambil pelajaran nu penting urangna berpikir insya. Di antarana aya ulama Imam Ghazali ngomong kieu insyaallah manfaat sederhana tapi insyaallah manfaat amin. Cek Imam Ghazali kun kalyadaen wala takun kal udunaen. Urang mah kudu doang leungeun euy bu kudu doang leungeun wala takun kal udunaen ulah doang ceuli. Tak iya ngaranna ngaji diri iya. Lanjut iya. Berarti urang kudu doang leungeun. Tingali lamun leumpang neng. Euy neng. Neng. Ah kamu mah gitu aja. Neng, euy. Lamun leumpang tuh leungeun katuhu ka hareup bah kenca kaburi indah kelihatannya. Lamun kenca ka hareup katuhu kaburi artina hirup eta aya keur dihareup aya keur diburi. Lamun keur dihareup nu bener dihareupna, lamun keur diburi tuturkeun nu dihareup. Ieu mah diteundeun dihareup ngagaleong. Diteundeun diburi ngabetan bae. Hadena. Lamun keur dihareup harus peka terhadap yang di belakang. Contoh ngimaman salat ieu di ciririgi nu laku salat taraweh imam nu gancang apa nu anca. Oh doang di pamarayan kaji ari kitu mah. Nu anca mah talaku. Komo budak pamuda di lembur kula mah memeh taraweh sok ngintip heula ka masjid saha imam nada.
Anca ieu mah anca, balik. Artinya apa? Kalau lagi di depan harus peka dengan jamaah yang ada di belakang. Bener teu bah? Mun gancang teuing karunya aki-aki taraweh 3 puting ge gempor manehna. Lamun anca teuing pamuda bisi keseleun, tuh harus peka. Kapaham teu ya Bu? Terus lamun ayeuna keur dihareup engke kan kudu ngarasaan aya di buri. Hartina eta pangimaman salat di masjid di musola ulah dikeukehan ku sorangan bae. Bere batur titah kesempatan titah ngajajal ka hareup bah. Jalamun abah maot engke eueuh gantina. Makana nu ngora-ngora saminggu sakali mah wayahna titah diajar jadi imam. Maaf kak, najan patul muin gagah patul korib ngolotok alpiah katalar ari telok biasa mangagebeg ngimaman salat ge. Bener teu kak? Eta kuliah teu beres-beres. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana pan pabulit eta. Makmum jengkel murnya lakum kaget mana lakum dinukum waladolin tuh gara-gara terbiasa bah najan patul muin kabaca terbiasa mangagebreg bae makana sekali-kali ustad-ustad ngora tah dilatih tah kahareup eta pangimaman ulah dikuasai ku sorangan bae insya naon ge kudu biasa. Maaf bah ieu sagede ngomong ya sagede ngomong kudu biasa sagede ngumumkeun lamun aya nu paeh eta kudu biasa ih. Ceritana di lembur kula eta teu biasa ngumumkeun nu paeh gara-gara nu biasana eueuh muriang RT biasana mah nu sok ngumumkeun muriang mencet berat ka kapaksa ustad anyar ngumumkeun tilok ngomong tilok biasa ngumumkeun nu paeh salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Juned tilar dunia. Eta anak Juned mawa golok. He ustad dosanon bapak aing ka dia. Dia ngomong alhamdulillah sagala teu maido gara-gara telok biasa. Bener apa bener? Ya, yang lain yang muda-muda bere kesempatan kahareup kakak ulah yang dihareup bae kadang-kadang kudu ngeleh kaburi amin ya robbal. Terus ieu aduh terus leungeun keneh yo Bu euy lamun kenca ateul digarok ku leungeun katuhu lamun katuhu ateul garok ku leungeun kenca. Hartina hirup eta kudu silinggaroan. Maaf urang mah makhluk sosial butuh orang lain. Sagede seuri be kudu aya baturan teh. Alah seuri sorangan be mah angot eta mah. Urang mah makhluk sosial ulah ngarasa mentang-mentang sugih doang nu teu butuh ka nu susah. Bohong, nu sugih butuh nu susah. Bener teu Bu? Nu susah butuh nu sugih. Bener apa bener? Justru watil kal ayamu nudawilu habainanas. Dunia ini berputar di tengah-tengah manusia. Ayeuna urang sugih dukang ke mah urang susah. Bener teu? Ayeuna urang susah dukang ke mah sugih makana nu sugih butuh nu susah butuh nu sugih. Lamun kira-kira ciririgi sugih kabeh sawahna sahektar kabeh lain tambah senang tambah capek kabehan. Percaya tuh umpama rata sawahna sahektar kabeh woi aing bantuan tandur sih boro-boro nu dia lain ge butuh. Woi aing bantuan ngarabut jojong bae pan ujungna meuli kolektor masing-masing nyebar sorangan ngarabut sorangan tandur sorangan nyieun panggilingan pare masing-masing moe gabah sorangan bae modar ku pare teh jelema gara-gara eueuh nu susah. Bener apa bener? Nu sugih butuh nu susah, nu pinter butuh nu bodoh butuh nu
pinter. Maaf Kak, lamun urang pinter eueuh nu bodoh gawe naon? Jadi urang nu bodoh butuh nu pinter komo butuh nu bodoh. Bener apa bener? Iya contoh kula yo. Ieu kan sakieu gedena ieu boneka cantik dari India nu cara mahna leutik panggungna lega ieu lah. Nah, atuh lah atuh bisa bae tukang ceramah jeung aing mah bisa bae lah. Sama bisa bae tah. Maaf lamun kula panggung sakieu gedena sound system bagus ceramah gagah kaharti tetek nu hadir eueuh hiji acan. Pancek lurah teh eta ustad geus heubeul eta kitu nanya. Pan disangka nu edan Kak. Bener teh ieu. Urang kudu siling garawan, kudu siling tulung. Jika Anda punya tenaga, tulungan tatangga ku tanaga. Mun urang boga harta, tulungan dengdengen ku harta. Kalau bapak punya jabatan, tulungan tatangga ku jabatan. Insya kudu siling tulung, ulah siling hewa. Ieu mah patutna tatangga kabangun imah kalah gering setruk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngadenge tatangga imahna anggeus langsung meuli mobil paeh di rumah sakit nyiksa awak. Padahal lamun tatangga boga mobil sugan be diajak jarah ka Banten. Sederhana hirup mah, bener apa bener? Makanya selanjutnya tingali leungeun deui bae. Ieu ngomongkeun leungeun doang amal beres-beres ya. Lanjut masih kuat ya. Lamun leungeun katuhu jeung leungeun kenca bah ieu tugasna beda-beda. Leungeun katuhu mah tugasna tanda tangan, sasalaman, nu keren nu bagus be bagian leungeun katuhu. Leungeun kenca mah bagian pembersihan, dengisang. Tapi tilok protes, tilok hayang ganti profesi karena sudah tahu tupoksinya masing-masing. Si katuhut tukang tanda tangan ngitung duit sasalaman, si kenca tukang ngisang. Tilok pasinian, tapi engkena ada saling kepekaan. Cek katuhut ya tenang baik kenca, sanajan dia tukang ngisang ge engke ge lamun aing bisnis cair mah dibulikeun jam tangan dia ku aing. Toh kapaham teh yeuh. Makana lamun aya nu hajat ulah sok pasinian. Aing mah rumasa jelema bodoh bagian tukang ngumbah piring be. Atuh lain uluh kikituanan KBG nya atuh kumaha aja kudu ngumbah piring. Bener apa bener? Nu pinterna nu gagahna ulah sok sosohoreun. Janu ngeduk kuburan ge nu capek mah nu bodoh. Nya ngabangun masjid nu capek saha? Bu dendam doang ya. Jadi kita harus tahu tupoksinya masing-masing. Artinya apa saudara? Bu, hirup mah ulah sok hayang sarua. Ulah sok hayang sarua, ulah neuleuh kadengdengeun. Urang bakal cilaka be saumur-umur. Lanjut aja. Naon jahirup mah pasangka-sangka doang mah. Cek batur mah cenah ngeunaheun meureun boga mobil mah nya. Ngeunaheun di mana? Boga mobil mah maaf, boga duit 100.000 maka moal wani leuleumpangan. Tapi boga motor mah duit gocap ke jadi dereg-deg bae. Bayar pajak satahun 4,5 juta. Ganti oli nage 400.000 bahkan 1 juta sagala. Di mana ngeunaheunana? Ulah sok pasangka-sangka, bener teh mah. Aya di nu ngomong resep meureunnya lamun boga imah gede 2 tingkat mah. Resep di mana imah gede? Capek ngepelna. Imah mah mending leutik ngepelna teu capek. Terus imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade. Ih percaya tuh. Imah leutik pan RSSSSSS rumah rumah sempit sekali sisi susukan pesedak-sedak itu loh lah. Eta kan lamun imah leutik mah babari pasea kana hadena. Atuh teu babari hade kumaha rek asup ka kamar mandi gok panggih jeung salaki. Asup ka WC panggih deui. Lamun sering panggih kan babari hade paseana. Tapi jajal lamun imah gede 2 lantai saminggu kakak moal papanggih moal hade-hade. Bener apa bener?
hirup mangan pasangka-sangka doang. Bener apa bener? Aya nu ngomong kieu bah eta ngeunaheun nya jadi penceramah mah ngeunaheun balabah mana jam 3:30 aing karak datang ka imah mah memang hirup mah pasangka-sangka ieu doang tukang main bola lamun can pateuh be moal menang duit manehna mah doang tukang tinju lamun can bengep be can waka dibayar doang tukang ceramah lamun can serak be moal waka dibere dahar eta tapi deurus keneh ka daripada tukang jaga WC lamun can aya nu modal be cek anakna teh cek anakna pak minta duit gedeung can anu ngising atulah pasangka-sangka semua profesi pasti punya resiko masing-masing bener teh bah syukuri apa yang ini bisa ya hidup adalah bisa syukuran baik orangnya syukuran baik ulah hayang sarua jeung dengdengen ulah sok ngabanding-bandingkeun ukuran senang mah urang mah teu nyaho bener teu mak ieu kula rek dongeng kabel di doangna ieu mah kula rek dongeng ih kolot aya jelema susah ngaranna si Udin wah hampura diinjem ngaran si Udin teh jelema susah pagawean tukang ngojek motorna ge Supra Piit anu jokna di talian karet anu disalahna ge 17 kali karak hirup lamun dibawa nyemah teh sok ngisinkeun bah geus pamitan terek hirup bae motorna ngendong di bepan tapi ulah lihat susahna bo heuy lamun keur susah lamun keur ngarasa susah syukur bae ka Gusti Allah bisa dahar jeung teu kahujanan begeh bener teu ieu mah ngomong padahal namah dahar bisa sampai 3 kali imah teu kabocoran aya be nu ngomong kieu teh Gusti pangrasa kula mah lah ku ustad titah duha kula Gusti ku ustad titah maca waqiah kula Gusti tapi kunaon hirup balangsak bae Gusti geus lah Gusti lah dari hidup balangsak Gusti daripada hirup balangsak bae mah Gusti mending keneh cabut Gusti tiang listrik Gusti tah jam modar mambung eta ieu mah susah ge si Udin susah hebat ka berjamaah tilok tinggalun sedekah raj alhamdulillah tuh hebat si Udin lanjut yuk asana kebel di ceramah yuk tenang naon nah eta si Udin dineji waktu bah ngantongan duit 10.000 5.000-an berangkat ngojek datang dohor waktu dohor sholat di masjid pan di masjid mah sok aya kotak amal teh nu muter di dia kotak amal aya pe Jumat aya eta kumaha jelema nu kotak amal beda-beda amun kotak amalna jauh kene mah subhanallah nyakal tasbih lah begitu kotak amal ngadeukutan astagfirullah begitu kotak amalna lewat alhamdulillah tapi di ditu ieu mah bah ai di dieu mah alhamdulillah sok ngeusian tapi ditanya kukula di dieu ngantongan duit 50.000 di dieu 2.000 kira-kira nu asup kana koropak nu mana eta astana jantung ngomongnya pasti 2.000 barang dina hiji waktu meureun ngantuk bah salah ngasupkeun nu diasupkeun gocap 50.000 maksudna mah entas salat Jumat rek ngabaso di jalan barang di kodok waduh aing salah ngasupkeun gering saminggu manehna tapi ieu mah si Udin mah hebat najan boga duit 10.000 maksudna jeung meuli bensin begitu datang kotak amal niat dina hatena lah 5.000 jeung meuli bensin sameunangna nu 5.000 rek diasupkeun kana kotak amal ketika rek ngasupkeun kana kotak amal aya nu nyarekanan kula masieun mata melotot eueuh sawaraan kitu ieu ih
Sanu nyarekanan setan Pak. Tinggalina Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan ya'idukum tingali tafsirna bah yukhawifukum nyingsieunan ulah sedekah delaga dia motor dia bak bensin tuh Udin delaga hang kaalem dia nusuk ge pelit dia mah susah aman yang sedekah segala cek saya tak cek aing mah ampun lah setan melotot kaing biasa besi kulantaran si Udin mah hebat imana tengah denge ka setan bah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya setan mah wa ya'murukum bil fahsya manggil jaipongan 12 juta tengah rasa mahal wa ya'murukum bil fahsya mayaran kiai pelawak 50 juta ge teu ngarasa mahal padahal hadisna ge meunang neangan di Syekh Muhammad Google tapi dibayar kurang cekeusik 50 juta ari kiai nu sabenerna nu maca kitab anu masantren aya nomer 50 juta lah rek ngamplopan 3 juta ge bulak balik ke deting teh nya lah ilah ayeuna kecenderungan jelema doang kitu bener apa bener lanjut lanjut asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya eta setan nyingsinan kitu bah tapi si Udin hebat asup ngasupkeun 5.000 perak ikhlas dina hate berangkat beres salat berangkat ngojek di jalan motorna pae saha nu surak setan cek setan teh tuh lin cek aing gen naon gede laga tapi si Udin hatena ikhlas ting lah aing reka pom bae nungtun motor di jalan barang ke nungtun motor mah aya mobil ngelakson diburi suara klakson kieu popok angkot Bogor bah ieu mah popok gitunya eureun tah horeng mah Innova popok gitu horeng masih alek tah nu mawa Innova kunaon si alek eureun karena asa apal kanu nungtun motor horeng mah tah si alek jeung si Udin baheula sakola SD na bareng geus 30 tahun can pernah panggih itu asa doang si Udin ya turun mahna Udinnya aleknya Udin alek tatangkupan alhamdulillah cek si alek dia kernaon din katempona kernaon yang ku dia nungtun motor aing kunaon bak bensin geus eta motor dia tunda di dieu jamal anu maling yo Supra Piiti lah geus dia ayo naik kana mobil aing urang diantar ka koeng ka pom di jalan bu lamun papanggih jeung temen lama kira-kira nu diobrolkeun naon nu pertama tuh anak cenah ge moal waka nanyakeun sawah dia bara hektar moal waka nanyakeun deposito sakumaha pasti nanyakeun anak cek si Alek nanya ka si Udin din boga anak sabaraha aing mah anak mau 12 aing rumah tangga 13 tahun anak 12 aing lek wih loba amat ari kitu teu di KB bikang dia temempan pernah disuntik ku bidan 3 bulan reuneuh bae atuh dipikir-pikir ku aing atuh mentor reuneuh bae bidan maleutik suntikanana ari deung mah gede jarum coklat pan atuh diganti ulah disuntik dipel pernah dipel ge pugu reuneuh bae temempan atuh teu deuk reuneuh kumaha ari pel mah karake nyampe ti koro ari anrok mah geus nyampe tuur geus nasib aing meureun lah loba anakna tuh keren lanjut ya pun bisi puting ceramah serius besok balalik pugu mah begitu si Udin balik nanya ka si Alek ari anak dia sabaraha lek eta si Alek cimataan tuh cek si Alek teh aing mah gaji sabulan 11 juta din
aing mobil bagus, imah 2 tingkat, aing deposito loba, tapi aing teu boga anak. Tuh, kapaham teh maksudnya? Ukuran rizki itu sebetulnya sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Si Alek duitna gede tapi teu boga anak. Si Udin teu gablek duit, anak riab. Tapi loba anak loba rezeki. Amin. Najan susah payah anak 12 tetap digedekeun ngabelaan kuli ngoyos kuli macul, tabuktina ja anak sampai geledek bah. Nu sarukses nu jadi bos, bayangkeun anakna sukses kabeh, nu ngeunaheun kena emang geus kolot, anak garagah kabeh, lamun lebaran sok datang kabeh, lembur ciririgi pinuh kabeh ku mobil anakna 12. Amin. Lejupan beres lebaran sok sasalaman teh balalik ngamplopan saurang 1 juta. Oh mak ieu jeung meuli seblak 1 juta. Keren. Ieu mah jeung cek hiji datang hijina jeung meuli sambeleun mah 1 juta. Sedengkeun 12-an mah 12 juta lebaran ngandung duit bah 12 juta. Kala ngahing-hing ceurik cek salakina, kunaon ceurik lain bunga? Sedih kaduhung. Kaduhung kunaon? Kaduhung teu nyieun 30 baheula. Loba anak loba rezeki. Benar apa benar? Haruh geus terakhirnya capek kulana. Kun kaliadaen kudu doang leungeun tahu tupoksinya masing-masing, hirup ulah yang sarua, rizki mas sarua, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau berbicara rizki ulah fokus karena duit doang. Awak cageran ge rezeki, anak daek ngaji ge rezeki. Bahkan tingali bah dina kitab Qatrul Goes aya kutipan kieu, inna min aqdomi rizki at-taufiqu li taat. Panggede-gedean rizki eta awak daek ngaji, awak daek salat, awak daek berjamaah, eta rizki nu paling gede. Alhamdulillah. Terakhir, wala takun kal udunaen, ulah doang ceuli bu, ulah doang ceuli bu, ulah doang ceuli. Ieu ceuli katuhu, perhatikeun. Euy, hayangnya ho cie nunggu lah. Ceuli katuhu jeung ceuli kenca sabenerna mah deukeut teh, dijengkal ngan sajengkal tapi saumur-umur tilok panggih. Karena arti meureun bahnya ulah doang ceuli. Ceuli katuhu jeung ceuli kenca sabenerna mah deukeut tapi saumur-umur tilok pang. Baraya jeung baraya sok pase, dulur jeung dulur henteu ak. Padahal mah dulur tapi doang lain dulur bae. Ulah doang kitu nya. Euy, komo dulur sugih mah karak di aku, dulur aing eta. Ari dulur susah batelok di aku. Ulah kitulah. Bener apa bener? Geus eta belah ieu judul ngajina. Dia tak dipake dina rumah tangga, dina masyarakat, urang kudu doang leungeun, ulah doang ceuli. Terakhir doakeun ieu panganten atos diakadan ieu haji. Atos mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warohmah, panjang jodohna, jembar rizkina, soleh solehah keturunanana, bibarokati umil kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.